Ari isuk-isuk sok lariweuh tara di Barumina da urang mah geuning asa riweuh we unggal isuk teh asa eueuh rinehna kitu eueuh santaina mun isuk-isuk teh sok riweuh. Heeh nah make riweuh ku riweuh ku pagawean lain riweuh ku nanaon deui pokona mah pagawean isuk-isuk teh nya sok loba we geuninganan asa eueuh beresna kitu tadi di oge urang teh arek nyeusehan ngan itu geus meunang ngagiling tadi dina mesin nya geus we langsung aek dibilas tadi dia teh dibilas nanti 2 kali nu mimiti dina jolang bodas nu kaduana jolang hideung nah make 2 kali heuda osok eta geuninganan sok masih keneh asa kotor gitu teh lamun 2 kali mah sok biasana sok bersih gitu ai ceuk urang mah teuing kita eta mah masing-masing we nya nyeuseum mah tadi di oge barudak teh jeung aya sembep teh keur dalahar tadi dege urang rek ngiluan ladahar asa memeh heueuh moekeun baju kitu nya rek ngitakeun tanaga da meureunnan awak teh kudu dieusian lah ye beukit oge geus guguruwukan tadi ge keur nyeuseum ge geus guruwuk cenah yang ngendahar biasa we geuninganan si jama da geus tadi dihuapan ku si teteh nya metakan jongjon urang teh dahar da tadi teh cenah mah kena erek nyeusehan mah kena si jama dihuapan aku keke heuh matakan jongjon waktuna urang dahar teh diganggu wah lamun can dihuapan mah ieu teh sok riweuh ngaganggu kitu ka dieu teh ieu oge cen eno teh ngadaang bala-bala apek teh aya cengekan bangun teh lada buru-buru we urang susuan heuh ngara buru-buru repeh tah ieu sakilas we nya cenah daharna teh beres caritana mah ieu teh langsung we tanu gararingna teh urang jahitan heula jeung gantunganna urang gunukeun da rek dipake ding ke popoe nah kamana cenah barudakna tah anu tiluan mah arulin tanu saurang mah peureum nya teh si jia peureum tadi teh saeunggeus leweh teh nya urang geus can beres dahar teh pek teh hayangan sare geuningan da tadi pan udangna isuk teuing heuh biasa we ai isuk teuing mah geuningan si jia masuk midil moal jauh ti dinya heuh lamun beurang berarti teu midil lamun isuk-isuk udangna sok midil eta teh tah tadi teh pan geus beres tah mepena si jia teh tah tuluy we urang teh da geus meunang ngeuringkeun oge ieu teh langsung we kana gantunganeun hiji-hiji tah ku aku teh ngarah naon ngarah raping teh pas digantungan teu amaraya teu amburadul kumaha wae karep heuh pan urang mah geuninganan teu cara batur tempatna lega ieu mah pan teu boga buruan nagengan sauprit mata popoe oge di jero tadi di oge da alhamdulillah sok garing nya nya teu kudu dibawa keluar ai di jero pedahna teh geunahna teh nya ai hujan aya non teh hujan pokona maek nanaon oge tara diangkat sok tuna we di jero jeung geunahna teh arek we kumaha we diangkatanana dijahitanana gitu ditilepanana ai di jero mah ai di luar mah kudu diangkat jungjung aya hujan kudu diangkat geus sore kudu dijahitan meureunna nya kitu lain pokona mah eta we tah ieu teh geus beres popoena tuluy arek titilep da ieu ge tilepanan anu basa poe naon geunan urang teh nyeusehan anu teu nyeusehan 2 poe teh geuningan anu sagugunung susahna tah ieu teh karek gararing sangkelang ieu teh can kabeh gararingna oge dina sasampean paranti mukeuna oge di dinya teh tukang ngeunana teh aya baju meunang nyeusehan nu ti heula apek teh pas tadi dicabakan teh baraseuh keneh aku teh mah kudu dipoekeun deui sigana mah matak tadi teh dipoekeun dengan poho teh ka video tapi nya kana nya nya ai poho mah da teh ubarna geuning poho mah poho we geuninganan sararea oge ieu teh tuluy we ditilepan hiji-hiji geuninganan na anu bagian eta